Bismillahirrahmanirrahim. Tah kajantenan misteri di desa Nusairang zaman baheula. Abah, bageula saurna di Nusairang aya nu kenging bokor emas cenah bener teh, Pak? Moal tina keur dicai. Kacai. Cai Citanleg teh ada. Bokor emas teh nu kacai teh dia teh menang teh ku mah duka manaon tah. Kacai teh kacai, aya kacai nu herang-herang teh bokor. Aduh. Aya dibawa ku mak teh urang nu saherang keneh. Bokor emas. Dibawa ka imah. Dibawa ka imah. Datang lagi yang mati tina hulu cai. Tina hulu cai itu si kacai keneh. Leungit ka leungit dicai. Sudah ngarawatan deui mah baru goib mah. Ai jamat teh percaya ka goib mah. Disebut lagi bil goibi wa yukimuna sholata wa marjak nan yuntikun. Lamun dibogaan bener di apihan bener-bener eta bokor maleung. Lamun dibawa ka dia diantarkeun deui ka dinya atuh nyala leungit. Dibalikeun ka cai. Kacai nyala leungit cai. Dicopot teh kudu gaibna. Dicopot teh kana gubogana. Eta di Nusairang. Di Nusairang. Baru di Nusairang aya paranti ka Arab aya naon? Paranti ka Arab aya. Naon tah? Aya panudu mau ke Selendang kitu tah. Si makam di kuburan dia. Bisa ka Mekah amal. Biasa ka Mekah tapi jalanna kudu kidinya. Tapi zamanna nu bersih, nu suci. Suci bersih. Ahli ibadah. Anu ibadah abdi hayong ka ibadah suci daerah Mekah gitu. Mekah. Nya nu daerah Mekah teh aya karembong pan di nama makam teh karembong agak karembong kisiwa karembong tapi merupakan karembong di makam eta teh eta barang goib keneh di makam teh di mana nya lamun hayang ka ditu teh kudu kumaha teh asupna karembongna duka eta da jubil sudah datang ka Mekah teh aya datang ke Mekah guys jadi haji tuh aya kagoiban Allah kita tadi mah teu percaya belum tidak sabab aya di dieu teh pan aya Selendang terus areuy teh areuy ka makam teh harum nu kadinya teu aya nama karembongna keneh atuh teh aya atuh da eta mah nu ganuna di barang goib tuh jadi eta mah ngadadak aya disebut lagi bil goibi wa yuqimuna sholata wa jangan yunfikun teu sadar teu sadar nya sabab sanaknya hanya geus datang ti Mekah eta ku katetapan Allah Subhanahu wa taala eta keajaiban karembong sareng bokor di Nusairang ada bokor emas mah teh cai siap bokor emas teh cai keur mandi aya bokor emas 40 trak aya di geus hareupeun